Keur bangsa urang manaon atuh anu disomongkeun baraya. Ceuk basana teh mah urang mah eueuh anu baris disomongkeun. Tapi terkadang sok aya nu mikangewa. Tapi terkadang sok aya nu teu mikaresep, loba anu ngewa. Tapi urang teh mikir naon atuh kasalahan urang. Perasaan mah urang teh teu boga codekan. Tapi mungguhina jelema. Jelema mah teu sarua. Aya nu mewah tanpa masalah. Aya nu geuleuh tanpa masalah. Urang teh kudu sadar rebah deui. Jelema mah henteu pro kabeh jeung henteu kontra kabeh baraya. Keun urang teh dipikangewa ku saurang. Dulur sing ngalobaan dipikangewa ku saurang.